Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepangdang di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halut ya geningan anu kasepnya sa Jawa Barat cek ma eta oge anu manis anu kompot dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring seja neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Si Buntung Jago Tutugan bagian anu ka-24 ayeuna teh nya para wargi ieu karya Bapak E. Sukandar. Si Buntung Jago Tutugan ieu mangrupikeun karya lawas tahun 1860-an ya, pengarangna getos ngantunkeun tahun 80 nya para wargi atuh pamugia ieu karya teh sing tiasa janten ladang amalnya anu ngocor ngagolontor kanggo ahli kubur pengarangna nya. Oke sakumaha di zaman kiwari urang sok ngagib nya eta teh gaib transfer ngintun pulsa gaib dah urang ngagib ka pengarangna ku mangrupi aosan Al-Fatihah yakin dugina teh nya masyaallah anu sok mararanco dina Si Buntung Jago Tutugan teh langkung 30.000 kadang nu nongton heug sadayana ikhlas ngaoskeun Al-Fatihah masyaallah bakal janten medan energi nu luar biasa sehingga pamugia singka kocoran kaberkahan tina aosan Al-Fatihah ieu atuh anu nuju usahana sing dilancarkeun diuntungkeun dijembarkeun dizkina nya diparanjangkeun yuswana disehatkeun khususon ila ruhi ahlil kubur Bapak E. Sukandar Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bighfirlana amin. Kabayang bagjana nya yang osan Al-Fatihah sumping ka ahli kubur atuh pamugia ieu sing janten asbab hiji saat seueur ngadoakeun oge ka urang sadayana Allah ngahadirkeun makhluk-makhlukna nya ka ngadoakeun urang sadayana. Kumaha atuh salajengna ilalakon Si Buntung Jago Tutugan teh ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe kana YouTube-na Kisah Tanah Sunda mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. YouTube simkuring aya tilunya Kidemang Gunung Halu Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe. Anu parantos subscribe na simkuring haturkeun ibu nun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantainya nyikopai udud samsai ngabaheuhai ngabayangkeun nu bohay. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajahit motong ngobrasna di tempat cukur asgarnya di perjalanan bari nyupiran di pasar di pabrik di kantor apokona makum kadulu-dulu nu aya di lemur barayan nu aya di kota oge di pangumbaraan. Kumargi sakedik wargi-wargi urang nu di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran Dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damel landong katineng cenanya ulah hilap di like di komen nya pala wargi sadayana sareng ulah di skip iklan ada bager langkung raos disambungkeun kana speaker aktif ngageleger tah. Oke kumargi simkuring madang dongengna sedes dina radio sapertos kakungkuri maetang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwari khusus dina widang dongeng Sunda saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring terasa yang apresiasi tiasa kana nomor dana ieu tanya ieu nomor pin sabaraha we saiklasna kamu share kuota pan kamu ngupload kamu live nya supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Si Buntung Jago Tutugan bagian anu ka-24 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung
Andi anu keur nyuuh ngadadak ngorejat. Nyah beunda, nyahon lamun didinya geus aya Ki Jantra tapi teu ieu direret. Panona kalakah manco kalawang panto. Nah atuh bet matak ngaranjug saimah-imah, badan Andi sakilat ujug-ujug ngablesat nubruk panto. Untungna teh panto mukana kaluar, lamun seug mukana ka jero teh geus piraku daun panto teh teu amburadul ditembrag ku awak Andi. "Jang Andi," biirah ngagero satengah dipegeg, sedengkeun Mang Amir jeung Ki Jantra gentak nyusul ka tepas tapi tetela Andi teh geus ngiles. Sabot kitu dorok-dok sora pager anu rebah siga dirumpa ku muning edan, dorok-dok burulu disusul ku sora anu ngagebru kawas-kawas sora imah anu runtuh. Denge dipalebah-lebakeun Imah Haji Sobana anu ngoceak bari ampun-ampunan. Boh di jero Imah Haji Sobana, boh di Imah Mang Amir kadenge anu ngajerit, sing horeng Bu Haji jeung Nyi Euis biira anu kontanting jarerit lantaran harita teu beda karasana jeung aya lini. Sedengkeun Mang Amir jeung Ki Jantra gentak muru ka arah sora anu ngajerit ti beh lebak, barang bre kasampak teh tukang odading anu kerawah riwih bari mulungan odading daganganana anu paburantak ngalayah di jajalaneun. Tadi teh sanggeus Andi ngablesat kaluar ti imahna Mang Amir, manehna teh ngamuk sagala dirumpak sagala ditonjokan ku leungeun buntungna. Pagerubu los tempat nyimpen suluh jeung alat tatane nyanggeyeng lantaran salah sahiji tihangna aya nu potong di babu ku leungeun buntungna. Sajabat tihangna potong teh kentengna oge nepikeun ka murudul. Sabot Andi amuk-amukan teh lar tukang odading anu ti barang mireng abrulan jalma anu marawa obor nu tayalian ti rombongan Haji Qodir, manehna nuturkeun samarukna meureun eta abrulan teh rek muru ka tempat panglalajoanan, tapi tetela abrulan teh ngadon arunggah ka imahna Haji Sobana. Sanggeus nanyakeun ka Ki Jalal aya naon-naonna, nya manehna teh cicing diburuan. Sabab ku Ki Jalal dititah cicing, susuganan cenah diborong ku Haji Sobana, malahan ngomong kituna teh Ki Jalal mah bari jeung geus beak sababaraha hiji odading, tapi tetela nepikeun ka semah baralik ku Haji Sobana teh eueuh hiji oge odading anu dibeuli, bujeng-bujeng ka diborong. Lantaran kesel manehna teh rek nyusul abrulan Haji Qodir anu harita geus marulang, sabot leumpang papanggih jeung Andi, nya manehna teh pirajeuna nawaran odading, ari Andi anu keur ngamuk ngarasa jajalaneunna teh dihalangan, kangaranan jalma anu keur ngamuk atuh teu pipilih, naon wae anu timu dibangbrat, nya kitu oge nasib tukang odading. Manehna oge teu leupas tina sasaran Andi anu keur ngamuk murang maring, ngan untungna we anu dibabu ku leungeun buntungna teh ukur wadah odadingna, manehna ukur bisa rawah riwih bari mulungan odading anu pabalatak lantaran tadi wadahna dihanca ku leungeun buntung Andi. Adria Pak Haji Jangdana jeung nu sejena ngagentak muru ka arah sora anu tadi ngaburusut, sedengkeun Ki Jantra mah ngabelenyeng nuturkeun hiji bayangan anu ngablesat, manehna mah geus teu we lamun eta teh Andi. Andi anu lumpatna teu puguh arah tujuan, ceuk paribasana mah estuning tunggul dirarud jatang dirumpak, sanggeus meupeus keuyan kana naon anu kapanggih, Andi kebat lumpatna mapai jalan satapak ke arah jalan anu ngahubungkeun Cipancar jeung Jalan Gede. Mangka-mangka harita teh abrolan Haji Qodir keur laleumpang bari raang dicaangan ku obor. Puguh we atuh sidik pikeun Andi mah bisa ningali saha-sahana, cacakan harita teh jauh kene. Ngaran-ngaran anu keur ngaberung amarah alatan peupeus hate, ari breh anu jadi cukang lantaranana, latwe Andi teh poho kana temah wadi. Nu aya dina dada ukur rasa anu nguntab-nguntab bikeun malikeun ka nyeri,
Kukituna teu anta parah deui ngan seak bae manehna narajang kanu keur ngabring, jurus gelap ngampar anu ngaruntuhi tujuh nu diwangun ku gerakan leungeun buntung jeung suku teh meta kabehanana. Bukbek ngahanca sasaran dina kecepetan anu meh teu bisa katingali ku panon. Anu akibatna lain deui hebatna atuh, abrulan Haji Qodir teh meh brabru sakaligus gempar, obor-oborna racleng sarta puspes parareum. Tapi sanajan kitu oge, ari rasa kamanusaanana mah masih keneh aya, buktina dina ngahanca Haji Qodir sarta kolot anu duaan mah teu parna-parna teuing akibatna. Beda deui jeung anu karasa ku Ki Badra Ki Jalal Katut si Husein, eta we tiluanana nepikeun ka pating golokok ngutahkeun getih hirup anu saterusna ngajehjer siga nu disapisankeun. Malah Ki Jalal jeung Ki Badra macarehamna oge nepikeun ka nyengsol sarta sababaraha huntuna murulukpung laksa acan waktuna. Atuh leungeun kenca si Husein nepikeun ka ngalaman potong dihanca ku kahebatan leungeun buntung Andi. Geus kitu seak Andi balik deui ka lembur, gok amprok jeung Ki Jantra nu rek nanya, tapi Andi tonggoi lumpat, Ki Jantra gentak ngagiwar, lantaran lamun teu kitu teh ulah-ulah aya bahan diteumrag ku Andi. Ki Jantra terus ngablesat nuturkeun Andi, bus ka lemur, sup ka jero kebon bogana Haji Sobana. Andi terus bukbek ngahanca tangkal cau teu beda we jeung anu kasurupan nepikeun ka kabeh pepelakan nu aya di kebon teh ancur lantaran diamu. Tangkal cau anu jumlahna ratusan teh hiji oge eueuh nu bleger. Geus kitu blecet deui Andi lumpat ka jalan anu brasna ka lembur hujung, tapi Andi teu sumpang simpang kebat lumpat ka pasir ayakan. Kalis ku poekna peuting teu jadi halangan, reremetna jalan teu dipalire, manehna terus mangprung bawaning hate anu geus raheut gudawang nurih jajantungna. Sadatangna ka pasir ayakan, blus manehna ka tempat baheula anu sok dipake latihan keur budak, urutna natrat keneh lobadahan kai anu pareunggas. Teu anta parah deui, der Andi ngamuk, leungeunna bukbek neunggelan dahan-dahan anu ngarangkadak, sorana pating dorok-dok teu beda we anu keur diamuk ku badak edan. Ki Jantra anu terus nuturkeun harita manehna geus nepi ka dinya, manehna ngajentul nyaksian petalakuna Andi anu teu beda we jeung jelema kurang saeundan, nepi ka Andi nangkuban bari nginghak. Ki Jantra tetep ngajentul teu lemek teu nyarek, malah nepikeun ka isukna Ki Jantra ngajentul nungguan, cacap nepi ka braina panon poe manehna teu sare sakerjep oge. Untungna harita teh Ki Jantra nyimpang heula ka imahna Mang Amir, nyaeta waktu Andi keur amuk-amukan di kebon Haji Sobana. Atuh ku kituna sanajan saliwat manehna geus bisa neuleuman, naon anu keur karanapan ku hate Andi. Eta sababna salila manehna cineluk nungguan teh teu lemek teu nyarek, bari hate mah kacida ngarasa watirna, sing horeng anu geus kasebut jawara jadug oge, paribasana sepi tanding sudah lawan dina urusan bitotama, ari jajantungna katiruk panah asmara mah teu buru ngarumpuyuk leungit budi ilang daya. Isukna waktu Andi cengka tina nangkuban, kakara manehna nyahoeun yen ditungguan ku Ki Jantra. Kuniang manehna hudang, gek diuk ngebrehkeun lelewa anu leuleus ramoh poe. Ret ka Ki Jantra, pok ngomong, sorana semu-semu anu haros-hos. "Geningan Pa Jantra,
Sumuhun Jang Andi. Gening uninga abdi aya di dieu. Kapan ti wengi kene? Nuturkeun abdi ka dieu. Sumuhun Ujang. Gening teu katingal. Nah di mana wengi teh? Di dieu we Jang Andi. Teu acan pindah tempat bapa teh. Ceuk Ki Jantra bari ragamang leungeunang ngusapan tonggong Andi. Teu kulem bapa teh. Henteu. Teu kenging kitu atuh pa. Bapa teu kedah kacanak mamala anu karanapan ku abdi. Mulih angguran mah pa. Sawios Jang Andi. Ridho bapa teh nyarengan Jang Andi. Ridho. Teu kedah pa. Sawios. Margi bapa teh kedah ka mana nyanyungsi. Di lembur sorangan ngaraos hariwang kuno bade ngahangu umur. Di Cipancar ka pantai anu dituturkeun. Dicadas gantung we. Pak dia oge moal duikeun ka ngantep. Keung atuh Jang Andi. Di Pak dia atanapi di Mang Amir atuh moal teu kersaheun karedeban ku bapa. Andi sanajan keur kayaan kitu oge tetep masih mikiran batur. Nuhun Jang Andi. Teu berat bapa teh. Muhun atuh asal ulah di dieu. Sawios abdi mah nyalira oge teu kedah dibaturan. Andi neuteup, panuna temong buringas tapi semu-semu base. Jadi bapa teh keukuh kedah inggah ti dieu. Sumuhun ayeuna keneh we. Beung masih enjing. Mangga geura angkat atuh. Mangga atuh Jang Andi. Ari teu kersa disarengan mah. Ki Jantra cengkat bari dehem terus nguliat. Keur mah hoream ini teh katurug sukuna titingkuheun balas diuk sapeupeting. Tapi kalah ku dipaksakeun bari jumarig jeug oge, leos bae Ki Jantra indit ninggalkeun eta patempatan. Jalana ku kurubutan kanu bala, jelas rek muru kalmuru hujung pikeun nyampeurkeun anak pamajikanana. Sanggeus karuhan Ki Jantra indi tidinya, Andi ngadeuketan geger pasir, heg manehna nyarande kana batu. Panon neuteup kajauhna nyawang padataran anu mayakpak, pasawahan keur meujeuhna rampak. Panonna terus mureleng neuteup runggunukna lembur-lembur, lembur hujung temong suhunana parentul, Cipancar mah lapur teu mantra-mantra. Tapi ari panenjo batina mah terus tembus ka lemburna. Anjog ka Imah Haji Sobana, bray, sagala anu geus kajadian sarta kalakuanana mangsa ka tukang, nyaeta waktu silih anteur katineung jeung anu jadi bebeureuh maneh, bebende pamepes hate anu sakedeung deui oge bakal dipimilik deungeun, teu kurang-kurang nyeredet kana hate. Nu antukna Cipanon Andi ngaberbei deui ka suat-suat kahudang rasa kagugah tugeuna hatena. Ikhlas memang ikhlas, ridho dengan jodoh, nah ieu hate emut wae kasalira diri memang nyeri
nepi panginten gedakna uratna pisan. Salah aing sorangan teu nalibak maneh, teu ngukur ka kujur teu nimbang ka awak. Di lain-lain oge aing teh teu beda jeung hunyur mandian gunung. Cecenet maneh kiara, moal oge bisa laksana. Duh, kumaha ari euis nanya tujuan gitu. Ebreh dina kecapan geus dikedalkeun ka aing. Yen manehna teh tetela teu sudi direremokeun ka si Husein. Dalah Pak Haji oge mimitina mah kawas nu moal narima. Tapi jangdana manehna nu kacida totorosolna sangkan euis ngajodo ka si Husein. Duh, euis kudu nyana katineung teh betul saukur ebreh dina saur. Tutupna lalakon anu dibaladah ku urang duaan. Anggesna teh ngan saukur mudalkeun cimata. Kapaksa teu bisa kebat. Jurang katresna nu jadi panghala. Memang kecidalung kawingna. Duh, euis, nung. Hampura Kang Andi. Babua Kang Andi teh moal kuat nyarumingkang dia alam bari mawa pepeusna hate. Tapi sanajan kitu Nung, mugi sing percanten gambaran euis nu ayeuna geus pageuh nyangkaruk dina hate. Pasti ku Kang Andi baris dibantun teh mungkeuneun jaga di alam kalanggeungan. Duh, euis. Galasar ujug-ujug kana leungeun Andi aya nu ngagalasar. Dina hate Andi geus teu bae lamun ieu teh oray. Tadina mah rek dikepeskeun, tapi jorojoy aya pikiran anu lain-lain, antukna manehna cicing. Sedengkeun panonna tetep peureum, ukur biwir anu engap ngaluarkeun sora anu ngagerentes. Heug oray, kaula pasrah. Pek leg-leg awak kaula teureui buleud sing musnah ti ieu alam dunia. Omat ulah disesakeun sanajan getih satetes, buuk salambar, daging sacuir. Kaula ridho sugan jaga di alam kalanggeungan kaula bisa sama menapa tepung jeung manehna. Kang Andi Ngadadak kadenge aya nu nembalan, tapi sorana mah halimpu ngageleser nembus kana kekendangan. Sarta geterna sora anu kaluar teh estuning kajurung ku rasa katresna. Nyah Andi beunta, gebeg lain deui kagetna. Sidik teu kapalingan, kitu teteupna sanajan ayeuna mah bari cari nakdak, kitu pangadeg bubuden jeung pamuluna terobah saeutik oge. Sanajan ayeuna mah katempona semu haropa. Itar Andi oge reuwas lain dikieuna lantaran ku tarik-tarikna midangdam bet jadi asa dina alam pangimpian. Nyitar siah ujug-ujug aya di gigireunana. nah bet angkat ka dieu Itar teh ngajawe nepangan Kang Andi sareng saha sareng Abah.
Ngitar siah ngareret ka tukang dituturkeun panenjo Andi. Bener weh Ki Jantra nembongan kaluar tina sela-sela tatangkalan. Bade naon atuh Itar teh? Sejana pangan Kang Andi. Tekedah di tepangan, Kang Andi matos buleud sejang ngabuang diri Itar. Saya enggal mulih deui Itar mah. Mulih. Mangga asal sareng Kang Andi weh. Tekedah Itar. Kedah Kang Andi. Ulah ari ka Itar bae Kang Andi tiasa mamatahan. Kedah sabar, kedah sumereng kenapa pasten. Namun Kang Andi nyalira ayeuna kumaha. Nyitar siah barijung nangtung, leungeun Andi dibetot supaya milu nangtung. Lir ditarik ku tanaga gaib, Andi terus ditungtun ku nyitar siah kalawan teloba pamola. Ngiclik nuturkeun anu saterusna mah lempang na ngarene ngajugjug ka lembur hujung. Sedengkeun Ki Jantra nuturkeun tukangeun, bari dina hatena mah ngebrehkeun ka panujuan lamun Andi ngahiji jeung anakna. Ngan bae ras kana kayaanana da puguh anakna teh geus cacad, sedengkeun Andi pangna kitu peta teh sasata mah keur peupeus hate lantaran Nyi Euis dilamar ku si Husein anak jalma jugala sagala aya. Pamirsa sadayana nu pararege, les-lesanana sumegruk Nyi Euis anu teu sudi direremokeun teu jadi matak leuler hate Haji Sobana. Ongkoh ari jejeroanana mah piraku teu sugema bebesanan jeung Haji Qodir teh. Memang satadina mah rada hararese rek narima teh lantaran Nyi Euisna tetep mugen. Kaduana Haji Sobana teh asa kurang cocok mun boga minantu ka si Husein. Lantaran ditilik tina sapopoena boga sifat kasar jeung wanda anu loyor sarta kurang leukeut kanu 5 waktu. Tah ku hal ieu anu mata kurang satujuna teh. Tapi sugan bae cenah ari geus jadi minantu mah piraku teu bisa dipapatahan. Atuh cenah ayeuna Nyi Euis tetep jejebris, eta oge bakal laas ku jaman. Lamun Nyi Euis keukeuh murugul mumul teh sok kalah ka digelendut. Majar teh rek neangan nu kumaha deui. Ieu mah beungeut moal nguyang, raja kaya balatak. Pokona mah rea deui pamujina Haji Sobana ka si Husein teh. Padahal lamun seug harita Nyi Euis wakca balaka yen geus hahadean jeung Andi mah bisa jadi Haji Sobana teh moal ngusruk-ngusruk teuing maneh. Ieu teh bakal dijadikeun hiji bahan sawal anu kacida pentingna. Lantaran Pak Haji teh ngarasa doa oge lamun Nyi Euis ngarangkep jeung Andi. Atuh eta Andi cacad sarta malarat teu naon-naon lantaran cacadna oge lain kahayang sarta harta banda Pak Haji teh sakitu ngalayahna da balik ka akhirat mah moal digembol. Tapi nya eta atuh harita teh Nyi Euis beu teu bisa kedal, biwir teu bisa engap.
ngan ukur bisa cerik sumeguruk bari sasambat kanu dipicangcam. Bari dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa kumaha lamun segnu jadi panutan nyahoeun yen dirina ayeuna diancokeun ka batur. Paribasa dogong-dogong plak cau geus gede dituar batur, kumaha pirasaeunana ulah-ulah Andi teh nepikeun ka ngaranapan poho kadiri balukar tina peupeus hate. Manehna sama sakali teu nyahoeun lamun Andi harita teh geus eueuh di Cipancar, kaayaan dirina teh geus lain Rusia, sabab kabeh ku Andi geus kanyahoan. Duh, Kang Andi, rupina akang mah teu acan uning kumaha kayaan euy sayeuna. Harianuna tuh Kang Andi teh meuni teu aya mall-mall. Kang Andi. Nyi Euis ukur bisa midangdam. Hiji peuting anu keur meujeuh nama braku bulan purnama, Nyi Euis ngahaja datang ka Balong. Diuk nyorangan dina bangku anu harita pernah didiukan kuduaan jeung Andi, persis pisan disaksian ku moncorongna bulan. Kasawang mangsa endahna harita, teu karasa berebei cipanon mimiti maseuhan pipi. Lamun harita Nyi Euis apal yen Andi keur aya di Imah Adria, piraku teu langsung nepungan. Memang bener harita teh Andi jeung Ki Jantra keur nganjang ka Imah Adria. Tadi namah manehna teh hayang manggihan Nyi Euis, tapi sok sieun kanyahoan ku Pak Haji antuk namah jadi murengked. Terus manehna unggah ka Imah Mang Amir, teu lila di dinya nate. Barang kaluar ti Imah Mang Amir, Nyi Euis geus asup deui ka imah. Atuh lapur teu bisa panggih. Terus bae manehna kacadas gantung dibarengan ku Ki Jantra, samemehna nyimpang heula ka Kisahudi. Alusna teh boh Adria boh Mang Amir, saurang oge eueuh nu nyabit-nyabit ngeunaan kajadian waktu Haji Qodir aya nu narajang basa baralik nanyaan teh. Ngan basa nepungan Kisahudi we munang beja teh, yen cenah waktu baralik nanyaan rombongan Haji Qodir aya nu narajang, teu nyebutkeun saha-saha nama lantaran cenah dibongohan sarta kajadianana teh kacida sakilatna. Haji Qodir nama teu kukumahangan si Husein we jeung dua badegana cenah anu parna teh, malah si Husein mah nepikeun ka ngalaman potong leungeun sagala. Atuh dua badegana oge nasibna sarua ripuhna nepikeun ka geuringna oge aya kana mingguna. Sajeroni ngadedengikeun carita Kisahudi teh Andi mah ukur tungkul we teu rea pamola. Atuh Kisahudi oge sabenerna mah geus nyangka ka Andi anu ngalakukeun peta kitu teh. Nu matak waktu Andi pamitan teh tara-tara Kisahudi dina ngobrolna teh bari dibarengan ku mamatahan sagala. Anu garis badagna mah ngawawadian yen naon-naon tindakan teh ulah ngagugu teuing kana nafsu. Anu kudu dipikirkeun teh balukar tina tindakanana. Cacakan harita lamun seug kanyahoan yen Andi anu geus ngayakeun panarajang ka rombongan Haji Qodir teh terus bae dilaporkeun kan wajib, bisa kumahaeun bakal panjangna urusan. Rengse ngobrol Andi jeung Ki Jantra pamitan anu saterusna mah ngagardig muru kacadas gantung. Barang narepi oge Ki Jantra mah sup bae ka guha bari ngareureuhkeun kacape. Tapi sabalikna Andi mah bangun utaya kacape, manehna mah ngadon gugulayunan mapai-mapai tali anu dijieun tina kulit kai meunang ngararakeun. Ditilik-tilik mah kalakuanana teh teu beda we ti kunyuk anu keur pipindahan di tangkal hiji kana tangkal sejen. Bosen gugulayunan pindah kana luluncatan dina luhureun batu anu nyolohcor dina beungeut gawir, upama seug kurang tapis mah piraku teu ngaku lampeng ka handap.
Tapi lantaran Andi mah meh saban waktu ngalakukeun kikituanana teh, anu hasilna mata helok anu nempokeun. Komo lamun geus latihan luncat ka luhur, tina batu teh celeng kana dahan kai, cindek namah pangabisa Andi teh ayeuna mah beuki ningkat sarta leuwih maju. Geus ngarasa cukup latihan, kakara manehna asup ka jero guha nyampeurkeun Ki Jantra. Saterusna mah ngobrol bari diselangku seuri lamun nyaritakeun pangalaman lucu, komo waktu nyaritakeun basa keur mimiti panggih jeung Ki Jantra, kapan make kudu ngalaman padungdung sagala. Sabot Andi keur ngurutan leungeun sarta sukuna, ngadadak kadenge di handap aya nu gegeroan sidik sorana mah Adria. Teu talangke geuwat Andi nurunkeun taraje talina, ari rongheap teh bener we Adria, napasna renghap ranjug sarta beungeutna pias ebreh kacaangan ku damar cempor. Aduh, cilaka jangan nih, cilaka. Can naon-naon Adria jol hari weus-weus we. Aya naon Pak Iya? Ci pancar, ci capar kasumpingan Karaman. Karaman? Bumi sanu di sumpingan Pak Iya? Teu acan tangtos bumi sahasana mah. Mung manehna teh ngahuru di ditu di dieu we jangan nih. Buah komplotanana si Jaka eta mah. Ceuk Ki Jantra jol museur we sangka anana teh kadinya, lantaran memang kitu cara-carana lamun rek ngajorag hiji imah teh. Minangka pikeun ngalihkeun perhatian teh ku cara ngadurukan imah-imah. Bisa jadi, mangga atuh Pak. Ceuk Andi bari sakilat nyabet siku-siku sarta bedogna. Ki Jantra oge teu loba lelewa. Ti tadi oge bedogna mah memang geus disesepkeun dina cangkeng. Geus kitu mah tiluanana tuturubun tarurun. Nepi ka handap, jorelak, jeleng-jeleng. Kabeh lalumpatan teu sirikna siga nu keur balap lumpat we hayang geura nepi ka Cipancar. Ana breh teh memeh nepi ka lemur oge seuneu mah geus katempo hibar, kawasna aya sababaraha imah anu didurukna teh. Kaayaan kacidariweuhna anu ting carerit patembalan jeung ting bletokna soraseuna anu ngaduruk imah-imah matak nambahan sentar hate. Kolebat Andi dituturkeun ku Adria jeung Ki Jantra ararasup ka jero lembur. Tetela lain saeutik imah nu geus kaduruk teh, ngan imah Kisahudi mah salamet lantaran pernah narada nenggang. Ningali kaburuan imah-imah ukur ngarariung awewe. Enggal ka bumi Pak Haji jang. Ceuk Ki Jantra ngingetan lantaran manehna mah geus apal yen pasti imahna Pak Haji anu jadi sasaran ku Karaman teh. Ari breh teh tetela diburuan Pak Haji geus ngariung sababaraha jalma nu dibaraju hideung, panto imah kawasna geus digedor lantaran tembong muka. Red Andi kana tembok baruntas, katempo aya duaan anu keur ngintip sing horeng Kisahudi jeung Mang Amir. Can waranieun ngayakeun tindakan naon-naon sabab tetela bangsat-bangsat teh jumlahna loba sarta lain bantrak-bantrakeun pangabisana. Tapi barang ningali Andi anjog kadinya, terus bae duanana ngagarabungkeun maneh. Geus kitu mah jelung-jeleng, Ki Jantra jeung nu sejenna sabrut wae narajang kanu keur ngaliu di buruan anu tetela anak buahna Ki Jantra. Andi mah terus bae ngablesat muru panto imah nu geus muka, blus ka jero imah, ari breh teh memang ieu Karaman teh geus ngintip-ngintip ti bongohna Haji Sobana. Pamiarsa sadayana nu kurang mancung, waktu hari tatepan Andi ka lembur hujung, eta basa Andi disusulan ku Nyi Tarsiah tea, basa tos ngamuk terus nyegruk ceurik di pasir ayakan, tah ti harita teh sabenerna mah aya nu ningalikeun Jumanta jeung Jimpo, eta urut anak buahna Ki Jantra. Si Jumanta jeung si Jimpo teh memang ditugaskeun ku Karna alias si Jakalara pikeun ngintip-ngintip Ki Jantra,
Kalawan sama menana keur maranehna bisa nitenan gerak-gerik Andi anu harita keur lempang ngareneng duaan jeung nyitar siah diiringkeun ku Ki Jantra. Barang kujumanta ditepikeun ka karna, sajongjonan mamanehna teh nepikeun ka kekerot sarta beungeutna langsung ngebrehkeun amarah anu kacidarongkahna, anu kagambar tina bubudena anu baketut sarta sorot panon anu buburi nyayan. Manehna ngarasa geuleuh ka Andi anu geus jadi hahalang kana maksudna. Ki Jantra teh moal gancang sarta babari ditewak sasat aya nunang tayungan. Memang Ki Jantra teh keur diincer lantaran geus kabur ti Gajah Ngambung anu ngandung harti geus wani nukang nonggong ka manehna. Tapi pamulukarna teh ngadadak robah. Hehehe, kabeneran ku aing mah rek ditepakeun da ka si Andi. Aing anu ngadahar nangkana, si Andi nu bakal keuna geutahna. Nyitar siah ku aing rek diteumleuhkeun ka manehna. Kitu geurentes hate karna bari panonna rutret ka anak buahna anu mendeko pinuh kasieun. Bahrowi anu biasa pepedengkreng teh harita mah ukur tunggul siga bueuk meunang mabuk. Wigena oge teu beda teu sirikna kabeh sieun ka barerang kunu keur meunang ka ambek. Lantaran geus kanyahoan Andi aya di lembur hujung, pikeun Bahrowi anu keukeuh ngerasa panasaran lantaran can laksana ngukud harta bandana Haji Sobana, jorojoy bae bet hayang nyoba-nyoba deui, ku kituna kalawan ati-atina keur anu aya dina hatena teh diharewoskeun ka karna. Karena ngadenge pamaksudan Bahrowi teh jol haripeut, ongkoh bae lamun bener bisa kalaksanakeun piraku we ieu teh lamun lain mangrupa hiji teunggelan anu kacida hebatna pikeun Andi anu geus kawentar disebut si buntung jago tutugan, tapi lemburna sorangan tepikeun ka beunang digadabah ku batur, komo lamun jeung diduruk mah imah-imahna sarua we jeung naplokeun ku kokotor kana beungeutna. Ulah-ulah si Andi teh bakal luntur geus lain jago tutugan deui. Ieu sababna karna sabaladna ngajorag lemur Cipancar, ngan alusna teh sama sakali karna mah teu nyahoeun yen peuting harita teh Andi keur teu aya di Cipancar. Jelasna mah keur aya di Cadas Gantung jeung Ki Jantra. Ku kituna sadatangna ka Cipancar, deur wae ngaduruk sababaraha imah, geus kitu langsung muru imahna Haji Sobana, panto didobrak, bus ka jero imah jeung Bahrowi. Sedengkeun anu sejenting laliu diburuan ngadon ngajaga bisi aya nu rek andon suka aya guam deuk ngayakeun perlawanan. Pasrahkeun sakabeh bobogaan anjeun, lamun masih suka kumelendang di alam dunia. Cekarna nya kakak bari ngagewek beuheung kampret Haji Sobana. Sedengkeun Bahrowi langsung nodongkeun bedogna ka Cepdana jeung ka Bu Haji. Pak Haji gegelep-gepan teu bisa ngomong da pugu asa dicekek, kata mah ngarasa seber ningali jalma-jalma nu marake baju hideung sarta ditargos bari dina dada aya gambar lancah maung. Lain kalah kahua heuh sia teh Haji. Hayo, geuwat serahkeun kabeh bobogaan sia. Cekarna bari ngajengkangkeun Pak Haji nepikeun ka sirahna ngageledug juru bangku. Cer bae getih teh ngacer. Aduh, la ilaha illallah, ampun, aduh, Gusti astagfirullah. Haji Sobana ukai-ukai rek hudang bari getih terus ngocor tina sirah maseuhan bajuna. Lain kalkah dikir sia teh Haji, duit deuleu jeung perhiasan geuwat ka dieu keuna ari masih keneh hayang hirup mah. Hayo, gancang tuduhkeun di mana sia duit jeung emas perhiasan. Gancang, di mana tempatna? Hayo. Bari ngamangkeun balati siga nu rek dilempageun kana dada Pak Haji. Ampun, kaula nu hirup. Ampun. Ceuk Pak Haji, sorana pegat-pegat awak ngadegdeg kawas nu muriang. Pasihkeun wae atuh abahna supados salamet. Ceuk Bu Haji bari arap-ap eureup-eup manghariwangkeun kanu jadi salaki. Sumuhun abah, sumuhun.
Cepdana mairan kahayang menjadi indungna, manehna oge teu kurang soakna, geus asa bres bae congo bedaug teh niruk beheungna. Mangga tuh, mangga Nun, mangga. Jarik jeung Pak Haji nangtung terus muru ka kamarna dituturkeun ku Karna. Cetrek muka lomari, cetrek deui muka lacina, ari ditarik dengan aya duit we petakan jeung ringgitan moal aya 50 perak. Ngan sakieu teh Haji, hah? Sumuhun. Bohong sia. Ning eueuh perhiasan sapotong-potong acan. Ayo, tuduhkeun nu sejenna, gajang. Ceuk Karna ngarasa teu percaya, piraku cenah Haji anu kawilang pangjeguda make teu boga perhiasan onaman. Mohon, leres, tu aya deui. Sareng tu gaduh perhiasan Bapa mah. Bohong sia. Ayo tuduhkeun deui. Ari ngarasa lebar mah kana nyawa. Geuwat. Karna bari ngepak sirah Pak Haji. Aduh, leres tu aya deui. Nah meni maksa atuh. Ceuk Pak Haji sobana, sorana meh teu kadenge lantaran terus dicekek. Bohong si Haji, hayang modar meureunan sia mah. Aluh, ampun. Haji sobana ditinggang cukang irungna, kontan getih muncrat tina liang irung. Sirahna ngulahe, berbay-bay cipanuna kaluar marengan bijilna getih. Ampun mata sia. Ya. Ampun. Jekuk deui gadona ditonyo atuh kedebut Pak Haji teh labu. Ampun. Leres tu galuh. Bohong sia. Sia mah leuwih nyaakana harta tibatan kana nyawa deuleu. Durug duga tu Pak Haji teh digusur deui ka tengah imah. Red Karna kacepdana anu keur ngahruk, teu beda we jeung bueuk menang mabuk. Ukur bisa ngahlas ningali nu jadi bapa di tandasa. Sot Karna ngalesotkeun Pak Haji, gerewek kacepdana, buukna digunyeng. Teu anta parah deui, jedak we cukang irungna jeung gadona teh dihanca. Bu Haji ukur bisa jejeritan bari sanuk-sanuk menta sangkan eureun. Tapi karena siga nu hayang puas ngaluluh ka Cepdana, jebro deui carehamna ditonyok. Ceuk Cepdana ukur bisa ngagero, jajauheun kana ngalawan, lantaran Cepdana mata ya ieu aya kabisa. Allah, pulanak mah ulah disiksa atuh. Dengek deui sora Bu Haji, paparah nama hayang ngarangkul ka Cepdana anu geus boborot ku getih. Wah, moal disiksa, ngandek di podaran ku aing. Hayo Haji, lamun anak sia hayang salamet, tuduhkeun di mana neuneun perhiasan. Ceuk Karna bari malih ka Pak Haji anu beungeutna geus sepa sarta awakna beuki ngadegdeg, mireung anakna ngabebengkang bari dadana dijejek ku Karna. Pak Haji ukur bisa ngecelakeun Cimata. Pasihkeun atuh abahna, pasihkeun. Cek Bu Haji sorana pegat-pegat. Keur kitu mah leuwih penting nyawa anak lantaran harta banda mah bisa diteangan deui. Sabot kitu gebrai panto kamar Nyi Euis teh dibuka, torojol Nyi Euis kaluar, ari red ka indung bapana katut lanceukna anu kayaana geus teu walakaya, teu anta parah deui. Deregdeg wae lumpat muru ka Ibu Haji. Gabrug ngarontok bari terus ngaguk-guk. Memang ti tadi oge nyaho yen imahna teh kadatangan jalma jahat, tapi Nyi Euis ukur ngadedempes we di kamarna. Tapi sanggeus ngadenge bapa sarta lanceukna meunang panyiksa, gentak kaluar sok sieun inung bapa sarta lanceukna ditandasa nepikeun ka hanteuna. Gening Haji teh boga nu herang-herang euy. Ceuk Karna bari neuteub kanu keur nyuuh kana dada Bu Haji. Heukeun atuh, adi ngarasanya kana harta banda mah. Ngan ieu budak awewe kapaksa ku kaula rek dibawa. Kakara oge ngalingkup sarta biwir oge baseuh kene,
kolebat ukur mangrupa kalangkang anu asup ka jero imah nyaho-nyaho jubrod kadenge sora nu matak ngaruntageun disusul ku ngagedebutna awakarna. Puguh we kabeh oge eueuh nu teu ngaranyu gutina kareuwas disangka nama aya gelap salah mangsa atuh Bahrawi anu can nyaho kana naon-naonna ujug-ujug leungeun anu nyepeng bedogna teh karasa komper sarta teu kanyahoan aya nu ngajebrod kana gadona. Wah, tobat! Manehna ngaguak anu saterusna ngagedebut bari adug songkol. Jeung aing sia malawana jaka Bahrawi. Andi nyaho-nyaho geus ngajegah. Aduh, nuhun jangan nih. Teu karasa deui Bu Haji ngagerobunga. Si buntung rek kumawan ka aing. Cekarna nu geus ngorejat hudang, lamun teu katutupan taregos mah geus pasti katempo sorot matana nu ngagedur pinuh amarah. Montong kalka bacot sia, memang sia keur diteangan ku aing deuleu. Ayeuna nyampeurkeun pisan, dalah sia oge Bahrawi, ulah ato maneh hirup di dunia. Sakedeung deui ku aing dianteurkeun kana panto neraka. Sing inget sia kana dosa-dosa nu geus dilakukeun ka bapa aing. Ayeuna kudu ditabus ku nyawa sia. Cek Andi teu eleh garang. Ngomongna pinuh kunada ancaman nu lain ukur dina sungut. Rek naon sia neneangan aing buntung tina perkara anakna si Jantra. Apaan ku sia dihakana oge. Nah ayeuna rek nepakeun gegeuleuh ka aing. Cuah, asa ku ngareunah teuing karena mimiti rek ngaliarkeun racun supaya Andi kalap nu akhirna mah bakal poho kana temah wadi. Pamiarsa sadayana waktosna geningan parantos teu nyekapan deui nya. Aduh hapunten kamari sababaraha dinten simkuring libur heula kumarginya biasa we rutinan ngaos ka Bayong Bong Garut kitu pada warginya. Kumargi simkuring mah pantos sepuh 40 langkung kedah ngawitan pan nya urang teh nyiapkeun jang balik kitu tah. Matak kolot-kolot ge maksakeun ai kamu nya sakali dihapunten anu kasuhun dina alatna nya cag urang tunda dihanyuang siang urang teu neun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.